Hanjuang beureum di Kutamaya, sempalan babat Sumedang. Kacaturkeun Karajaan Sumedang teh dirugrug ku pasukan Karajaan Cirebon. Ari sababna Pangeran Gesan Ulun Raja Sumedang nyiwat Ratu Harisbaya istri Pangeran Girilaya Raja Cirebon. Memeh ngarugrug Sumedang, pasukan ti Cirebon teh ngaraso heula ngarupu di hiji tempat anu tiiseun. Maksudna mah bari rek ngatur siasat kacaturkeun Aki Sayang Hawu patih Karajaan Sumedang. Lar ngaliwat ka tempat penyumputan pasukan Cirebon. Tea kacida reuaseunana tuluy bae Aki Sayang Hawu teh atuh nyamar jadi aki-aki baramaen. Lempangna oge jajarig jegan bari ngawaitek. Tuluy ngadeuketan pasukan Cirebon tea. Ieu teh pasukan ti mana? Naha nyarumput di dieu lamun Aki hayang nyaho kami teh ti Cirebon arek ngarugrug Sumedang arek maihan Prabu Gesan Ulun. Ceuk salah saurang prajurit ngadenge jawaban kitu geuwat Aki Sayang Hawu indit kituna teh tetep we nyamar jadi aki baramaen. Saenggeus jauh tinu ngumpul teh leumpangna ngablesat ka waskilat maksudna rek geuwat bebeja ka Prabu Gesan Ulun. Sadatangna Pok Kiai Sayang Hawu unjukan Kanjeng Prabu di leuweung aya pasukan Cirebon rek ngarugrug, tapi teu kudu salempang kuring siap jadi tameng. Jurungkeun we pasti kuring bakal bisa ngelehkeun pasukan Cirebon. Kaula percaya ka Aki tapi tetep kudu mawa balad ceuk Prabu Gesan Ulun. Mangga ngan kuring aya pamenta bade melak hanjuang beureum di alun-alun karaton. Eta teh pertanda mun eta hanjuang daunna garing tandana kuring eleh, tapi mun eta hanjuang daunna angger hartina kuring masih keneh hirup. Heug ceuk Prabu Gesan Ulun. Cedok Ki Sayang Hawu nyembah terus indit neangan hanjuang teh dipelakeun di alun-alun. Geus kitu mah arindit dibaturan ku tiluan, Ki Nangganan, Ki Kondang Hapa, jeung Ki Terong Peot. Kacaturkeun Ki Sayang Hawu jeung baturna nu tiluan geus nepi ka tempat pasukan Cirebon kumpul. Teu loba tatanya, deur we perang campuh, opatan ngalawan ratusan tapi teu ieu eleh najan opat oge lantaran Ki Sayang Hawu ngawatak ajian weduk banyu jeung halimunan. Ajian weduk banyu teh mun dikadek lir cai liput sapada harita ari halimunan mah bisa ngaleungit ngadadak. Antukna mah pasukan Cirebon teh eleh nungtutan lulumpatan ka mana daek tuluy dibeberi kunu opatan. Ki Sayang Hawu papisah jeung baturna anu tiluan sabab masing-masing jongjon ngabeberik musuh. Perangna tilu poe tilu peuting sarengsengna perang nu tiluan teh kungsi panggih deui jeung Ki Sayang Hawu. Ki Nangganan nu pangheulana balik teh tuluy we bebeja ka Prabu Gesan Ulun. Kajadian di pangperangan dicaritakeun taya nu kaliwat. Waktu Prabu Gesan Ulun nanyakeun ngeunaan Ki Sayang Hawu, Ki Nangganan teh ngajawab, "Da memang teu apaleun teh nya dicaritakeun we kajadian nu sabenerna boa-boa perlaya," ceuk Prabu Gesan Ulun. "Duka atuh kirang terang lebah dinya mah," tempal Ki Nangganan. Ngadenge jawaban ti Ki Nangganan kitu, hate Prabu Gesan Ulun mimiti dilimpudan kasieun sieun pasukan Cirebon ngarebut karaton tur maehan dirina. Teu lila terus wae ngajak pindah ka sakumna Eusinagara, ngajugjug ka suku Gunung Reparenggis di daerah Dayeuh Luhur. Kacaturkeun Ki Sayang Hawu nu disangka geus perlaya saetusna mah waktu harita pahibut. Mudag musuh Ki Sayang Hawu henteu ngabeberik musuhna. Antukna Ki Sayang Hawu teh balik deui ka tempat perang mimiti bari neangan baturna nu tiluan tea. Digerowan eueuh wae panyangkana nu tiluan teh geus perlaya, padahal Ki Nangganan sabatur-batur mah baralik ti heula. Hatena sedih kacida geus puguh kitu mah tuluy we balik ka Sumedang ngan bara nepi ka Sumedang kasampak di karaton eueuh sasaha. Nagara ge tiiseun eueuh jelema saurang-urang acan. Nempo kaayaan kitu ras Ki Sayang Hawu teh inget kana jangjina ngeunaan tangkal hanjuang. Tuluy diteang tangkal hanjuang nu dipelaku manehna di alun-alun teh hirup keneh. Ceuk pikirna Prabu Gesan Ulun teh henteu nempo hanjuang, teu nurut kana papatah aing ti dinya terus indit neangan urang Sumedang nu arindit teu ka mana. Teu kungsi lila papanggih jeung jelema nu lalar liwat kakara we meunang beja. Yen ayeuna teh cicingna di Dayeuh Luhur tina nyeri peuri asa dikhianat, Ki Sayang Hawu leumpangna gagancangan. Jog bae
ka daya luhur gancang ku Prabu Gesang Ulun dibageakeun. Bagea aki cek Prabu Gesang Ulun Kisayang Hawu tengah jawab. Teu lila pok ngomong sora ngageter, kunaon Kanjeng Prabu ngalih demi nyalametkeun diri eueuh deui cara kudu pindah negara. Alesanana mah kuring meunang bebeja yen aki perlaya dipang perang. Cek Prabu Gesang Ulun. Kapan kuring geus nyinda tanda ku tangkalahan juang. Kuring teh poho komo saenggeus papanggih jeung batur aki nu tiluan nu nyebutkeun teu panggih deui jeung aki teh. Weh kuring ai geus perlaya cek Prabu Gesang Ulun. Harita aki nangganan aya milu ngariung barang ngarereteun aku aki Sayang Hawu. Geuwat dirontok ditublas ku kujang pusaka nempo kajadian kitu. Prabu Gesang Ulun teu bisa kukumaha teu lila ti harita aki Sayang Hawu indit kaluar ti karaton Baritokna. Aing cadu moal ngawula kanu teu tumarima nepi ka maotna. Uring Sumedang eueuh nu apaleun di mana tepatna. Ngan cenah aki Sayang Hawu teh sabenerna mah teu maot tapi tilem di kabuyutan dayeuh luhur. Nepi ka kiwari tempat paragi tilemna loba ngajarahan ngan aya pantanganana ulah make batik motif Jawa atau motif Cirebon.